Kurang kumaha kang loba duit teboga lagi lanjut jadi kudu ditinggang suganya hukum gua lagi teh mesti ka dieu deui kitu kumaha aing jadi pusing kudu lagi iin aing tadi anu nagih aing jualan kudu naon nu dijual aing teh boga jualan heeh gincu aing tadi ka dieu minta duit teh dibere eueuh seurik oge hayang cilok tadi pangbelikan ku aing teh boga duit jebul nu nagih jadi kumaha aing jam geus nu mere nu percaya eta nu nagih geus pocong heula deui ari aing mah yarna make naon atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ira si syarat mayar hutang. Yo aing teh dan geus boga mah ditelepon dibayar. Sia janji wae. Janji sia kamari tanggal 15. Ayeuna geus tanggal sabaraha? Teh aing keur kemana sia heula kuli. Kuli naon sia di ditu? Ya jadi pembantu atuh aing jadi. Sia lamun hayang dipercaya ku jelema ulah sok kitu. Anya aing teh butuh mah moal nginjem. Nya sia kudu mikir cara nginjemna. Nya aing teh mikir aing eueuh. Aing geus capek ka sia teh ieu anu nginjem ka aing teh rin sia hungkul loba. Ya aing mah nu sajen tagihan ka aing teh meunang mah. Geus nu sajen mah geus beres tinggal sia nu rarese. Goblok nu nagih teh kalagalakan nu nagih aing nepikeun ka digemugan ku sapo nepi ka teu meunang duitna mah teuing ku aing kudu digabred eta mah. Jam kunaonnya cenah ngalamun wae jaba make koyo ieu urang parangna urang terempo ieu bising ieu urang tempo bising teu ngareunah sar isi si acem kunaon urang tangkurang ieu tempo jam kunaon koyo Kunaon cem ngalamun wae kade kasambet sia jaba make koyo di tarang pusing urang teh jadi geringan loba nu nagih duit eueuh urang teh stres meureunna tah jadi kieu urang teh rarieuh kunaon mah itu ngalamun wae atuh urang teh bingung loba hutang nah loba kahayang loba tuh mau beli kulkas urang teh hayang duit teh boga hayang nganjuk jadi ditagih jadi naon teh tutup lobang kali lobang hutang teh jadi riut sirah urang ieu dan nempok kulkas eueuh meuli urang teh nganjuk lang nginjem duitna aya menang minjem aya lomari kabeuli duitna menang minjem kita tagih wae urang teh jadi riut ayeuna teh rek beuli deui atuh tuh kulkas urang dike jualan deui we ajang bayaran hutang boga duit tong unjam injem tong segala hayang kulkas ulah nempok batur boga kulkas hayang meuli kulkas teri lain maksakeun budak urang hayang urang ulah oge teh budak mah kudu aya wae lain maksakeun nya urang kumaha wae nyam injem munjak anjuk urang teh jadi lieur teh ayeuna karasa ku urang ibu kunaon yang ngarungkul nya Orang longok kira aya naon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ieu teh ngariung wae? ngariung Nyaritakeun bubutuh tega anu bararingu. Bingung ya guys, si Acem teu ngareuna si anu nagih, aya nu nagih. Ieu mah utang naon atuh Cah? Utang kulkas kana loba utang oge, ulah loba teh hutang mah ka saurang we. Ai teu mahi Jadi da ameh teu rieut. kudu nama ayeuna ya nginjem di saurang kita geus saeta urang teu mana deui nginjem deui Kok mah tuh mah pasian eta injeman karunya kumaha ngalamun udah mah borora aja nginjeman da tegaduh hiji tegaduh usaha tegaduh teu mah aya jualan jual heula we karunya ka injeman ieu mah kaning meureunang budakna ceuri sabar we heula ayeuna nuan 3 4 5 poe mah emak menang pan pasti minggu kira Senin juga nama ya atuh ieu tanya ya bisa hari karunya kumaha atuh nya gara Senin mah poe naon cenah poe Senin oke pensiunna keluar
alhamdulillah rek ada diambil hutang bener jadi naganya pinjam deui mah Janji kudu tepat. Janji kudu tepat. insyaallah Janji. Belakang yang sukan cekole. Jadi nama pun ngarambek. Kan ulah sok batu ngutang gerah. Ayo nama rek balik geus balik katunya budak cara. Geus jangun nih mah. Gas sauhnya. Guru ka kurang di beres-beres. Korea balik Karunya budak kesalaki nungguan. baik baik Sebanyak encan, mandi encan. Kan geus sararengit, geus salat encan. kan ulin keneh Tekan ieu ulah sok ningali ngatur kana salat. solarna jadi bolong-bolong jadi pusing hutang kan jadi teu sumanget Supaya nyilikeun urang babanget ayo loba. Geus ya apa sih ayo bro balik antar mau makan bisa juri di dia mah soalna sangat kan kayak bisa kasamet mau kesamet juri ge mau abokieun ini kieu mah hutang ya cep tuh mamanya pamitnya malami bising aya ieu tah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. sini Waalaikumsalam ya sama balik Ya. Ulah ieu nya sing ngeukeun sing sabar we nya. Tong malam we, ada sing ieu mah kurang nya. Aya orang arek pamit nya. iya mak Assalamualaikum. Waalaikumsalam lu nagih teh baru sing dipikir-pikir teh nyanyi hayang nyanyi aing mah parusing kieu Nangis, cangkuri leung. hah Cangkuri leung. mong parusing kieu aing mun jadi duit mah naik nyanyi aing jadi loba hutang Aing ngarek nagih ka si Acem ya kumaha carana supaya beunang supaya ulah cep paribasana cuk cole icuk cole da aing teh kudu bebenangan soalna bos aing ngosok ngambek tah ayeuna carana kumaha si Acem teh ku aing ngarek didatangan ka gogobrogna sugan we menang cing lamun menang ku aing meureun aing ge meureun naik gaji naik jabatan nya meureun lamun menang mah sugan jeung sugan aduh aing kumaha mah aya hutang bingung neangan nu nagih geus babara urang aing jadi pusing ya kumaha tuh anu nginjau manek bayar hutang oge Assalamualaikum jam ya aing datang Assalamualaikum aing datang ya ampun teh geus nagih deui ya masa anakeun kita jadi gede nya tong nagih deui aing teh geus pusing ya mirarieut kira galaksi ya anya aing pusing kita tadi ditagih wae ya kunaon sia gabdeg sangkutan ka aing nya butuh kudu dibayar kayak bila mana boga duit ge eling urang ge inget dibayar hutang mah diimutan kabeh omat daun kudu dibayar anya heueuh ada hutang berat iraha nyangka aing ka Malaysia heula lah tenang mau ngagemo duit moal balik payu payu murah-murah nyeuseul atuh aing nini di kapal oge geus keod moal ini asa bisa nyeusehan mah bisa kunaha ya aing we atuh jadi babu embung di aing ge sarua nyeuseuh embung nya geus salaki sia ku aing dinyeum heula ulah kunaha da goreng kan bae goreng ge salaki urang da geus teu maju karep saha teu maju kenyataan nyampe ajaran ku maneh aslina kumaha pae balik bae mana pusing lah bayar balik maneh kudu boga perjanjian di urang yang kayaknya dibayar pake mat trey ayo balik kan dibayar balik arek ayo balik naha sia kudu pugalan ka aing pusing hai balik mending digebuk tuh ya ente sieun da aing boga polisi mana polisi teh arek zoom sadadakan ka dieu sia mah ngajak ribut ka aing teh nya aing teh geus pusing kita tadi kunaon sia loba hutang butuh geus aya mah makan teu usaha ulah sok nyanyuk hanya kudu baranghakeun aing teh ulah baranghakeun mesin deh lain tong ngeret aing teh da jelema nya kumaha we
penting aya milih. Geus ira rek bayar mah tuh. Sok mana aing ditulis. Sok. Tungguan 3 poe aja. Boga siap pulpen. Ya kono na agi manyut buku teu manyut pulpen. Aduh. Pesen mah balik-balik. Nyawa dibayar ya hutang lah. Goblok eta nu nagih. Jeung aing nu galak, latang kurang nu galak. Aing kuat pusing, enong aing lain si duit kalabatan mah aya. Buku kana dosong, update status si Acem mau bayar hutang. Cek kakak. Nu nagih teh. Baru sih dipikir-pikir teh. Ada lah, kemana? lagi hutang itu mah nyinya ada berbong Itu, geus ge cabok aja. Ayo. ih itu aya si Rangga yuk jalan kalian yuk Ayo. jalan kalian yuk oi kurang lagi hutang mungkin mang itu di ada berbong nyinya euy di sini mah ayo ayo yuk Para rusing da urang mana tuh urek nginjeman duit teh cenah di Senen ayeuna geus Senen eueuh deui bohong meureunnan sih nu teu dibayar kumaha aya boga duit bener-bener urang mah teu boga duit anu nginjeman teh ngabobodo jang di Senen teh waduh teu nu nagih geus jebul deui karek nanaonan nya Allah dia mending alut kieu Assalamualaikum Waalaikumsalam. gimana hutang teh Oh, hutang. Kita nyajang ya, da ayeuna mah can boga. ye kan janjina ayeuna Ko nyai can meunang, arek anu nginjeuman Senin nginjem deui we jang mayar hutang teh. Teu waduh, teu mayar, teu mere. ih jauh-jauh ka dia lagi hutang kan janjina ayeuna Engke nya, sing sabar we nya. hah Sing sabar. kurang cari kanan kudu di luhur Bae lah, ku atasan bae, hah bae. ye urang kan cari kanan mah Geus balik we dan, balik. Ai can meunang kumaha atuh? Teu benang di leuleyan nu nagih teh nya. tidak tuh bi Nyangke atuh lada kudu sabar naon oge. ye urang diburu-buru ku atasana Ari can aya. nya urang teh diburu-buru ku atasan Yey, atuh geus beut. goblok budak ka kalabur Aduh, aing kumaha mayar hutang, bingung neangan nu nagih geus babara urang. Aing jadi pusing ya kumaha tuh, nu nginjau manek bayar hutang oge. Jang mayar hutang deui, tutup lobang kali lobang. Mantak pegang awak aing mah lah. Udang we podo teuing moal dibayar hutang. Kunaonnya jeung ngalamun wae jaba make koyo. Janji siap kemarin tanggal 15. Ayo. Tolong ya tanggal sabaraha? Assalamualaikum. Tuh mamanya pamitnya malami bising aya ieu tah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ini mundur gas dia Cari curi, cari curi. Ya, ada nu kasambatna.